Midang deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan, kupidangan, dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura, 101,5 FM, Radio Dahlia. Dina jejer carios. Si Konceleng. Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia, Bah Jelug sareng 3 muridna anu parantos dielehkeun ku si Konceleng sareng Birawa harita terus arindit ninggalkeun Pasir Kamuning. Urang lajengkeun kumaha salajengna serial si Konceleng dina jejer carios si Konceleng lawang saketeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia, Birawa si Banteng Karoban jeung si Konceleng harita ninggalikeun Bah Jelug jeung 3 muridna anu geus arindit. Birawa si Banteng Karoban anu harita kadenge nyarita. Ngamunnya kieu mang urang nyenyang Kang. Boga mah anu mosti bakal beunang ku urang eta buah sunyileri teh Kang. Buah sunyaluri bakal benang ku ngurang. Nya dari keur Birawa maka ayan kieu meureunana diharapkeun teh nya. Batur. Lahirna nu aya di puncak Pasir Kamuning teh ngan ukur urang duaan. Dina waktu engke peuting urang bisa menangkeun buah sunyaluri. Kieu meureunana ka hayang Birawa teh nya. Benar gitu Kang. Pokoknya mamudu bisa laksana buah sunyaluri teh benang ku urang Kang. Pokoknya mangeukeur neon urang jauh-jauh datang ke dieu. Ngamun urang ente bisa menangkeun buah sunyaluri Kang. Nya sanajan akang oge kitu harapan teh. Upama nepikeun kabalik ngalih gincing mulang ngalong kewang teh. Hanjelu akang oge meureunan kitu. Nganu baca. Ngayeuna mare gereganang urang nangge Kang. Pokona mah engke meuting urang mudu bisa hasia Kang. Urang mudu bisa beunangkeun ngeta buah sunyaluri. Namun ngente benanggung urang karuhun ya ku cewati ngadu dagoan di lemur teh Kang. Bener oge kitu pisan pikiran teh Birawa. Pikiran akang kitu sarua. Nya mudah-mudahan be atuh bener sing jadi milik urang. Sabab saha nu henteu nyaah atuh ka pamajikan. Komo Laraswati ka arak ayeuna boga kahayang. Lamun nepikeun ka teu bisa kacumponan teh ciri hate meureunan akang teh. Nganu wajak. Gaya mah urang nungguan meuting be Kang. Pokona ngurang ngan duaan nganu naik ka puncak Pasir Kamuning ayeuna mah.
Urang duaan nganu ngaya di dieu saratang urang anu bakal menangkeun eta buah sunyaluri. Tapi acan tang tuh eueuh anu sejen deui Birawa. Jadi urang ulah waka gede hate tetep gumantung kana milik ieu mah. Leuwih hade ayeuna mah nya urang leureut heula be gitu Birawa. Si Koncleng jeung Birawa terus laleureuh deui. Duanana ngan tinggal ngadaguan datangna peuting mangsa bulan purnama manjing. Didinya buah sunyaluri bakal nembongan kitu nurutkeun katerangan Mbah Kapuk anu ngajaga eta pasir kamuni. Warga Dahlia caturkeun di tempat sejen. Harita Prawira sanajan geus sadar masih kene dina kaayaan teu bisa gerak da puguh memang karacunan. Sedengkeun ubar pikeun mulihkeun kaayaan dirina aya di Embah Baloga. Kiramu katingali keur ngalatih jurus-jurus di Embah Baloga mangsa nambahan elmu bela dirina. Sedengkeun Embah Baloga harita diajakan ngobrol ku Umayi anu jadi muridna. Sabenerna mah aya hal penting anu rek ditepikeun ka Mbah Guru. Upama ieu henteu dicaritakeun, beureunan bakal jadi bangbalu jeung pikiran abdi mah. Mbah Baloga neuteup antep kanu jadi muridna, teutepan anu ngandung rasa kapanasaran. Teu lila terus nyarita deui. Nah, naon kitu anu rek ditepikeun ku Umayi teh. Coba caritakeun ka dewek Nyai. Nilik dina keuretan beungeut katinggalina ku dewek mah penting pisan ieu nya. Coba jelaskeun aya naon Nyai. Mengpeng urangan duaan bah. Da si bujang sancang acan mulang. Abdi leuwih laluasa dina nepikeun ieu caritaan. Sok omongkeun ka dewek Umayi. Hayang naon? Hayang naon? Lamun memang aya kahayang. Dewek wajar upama ngagugu kana kahayang Nyai. Sabab Umayi murid dewek anu ngan hiji-hijina. Sok entong era-era omongkeun ka dewek Umayi. Kieu ieu mah ngeunaan Prawira anu ditawan ku pihak urang. Mbah Baloga kerung neuteuk beki seukeut kanu jadi muridna. Teu lila terus nyarita deui. Hari kitu kumaha? Memang si Prawira ditawan ku urang. Apa Umayi anu mawana oge ka dieu? Umayi anu boga magesud Prawira dijadikeun jaminan. Sangkan si Koncleng anu jadi guruna datang. Nah terus kumaha maksudnya itu? Terus terang bah. Ya teh abdi duka tringku naon. Ngarasa katarik ati ka pentang rasa ku Prawira. Bet kasawang ku diri abdi bagja anu lain dikieuna upama diri abdi boga pibaturan hirup saperti Prawira. Kitu tah kaayaan hate abdi teh tumali jeung Prawira tawanan urang teh. Mbah Baloga neuteuk antep bari kerung. Kaget oge ngadenge pangakuan anu jadi muridna saperti kitu teh. Menang sajongjongan mah teu nyarita. Tapi Mbah Baloga teu lila ngahulengna. Harita terus nyarita. Jadi Umayi teh boga rasa cinta ka si Prawira. Benar eta omongan teh.
Nyaan eta pangakuan teh ya Umayi. Umayi ungeuk bari ngawalon. Henteu eraeun sigana teh negerakeun kaayaan si hatena kanu jadi guruna. Memang gitu kaayaan hate abdi anu sabenerna mah. Abdi henteu ngabohong. Naon anu dilisankeun dieu memang kitu nyatana hate abdi ka prawira. Mbah Baloga katingali seuri bari nyarita deui. Dewek kakara sadar Umayi. Mane memang geus jadi wanoja anu dewasa. Wajar upama kaeuntepan ku rasa cinta. Memang hak jalma nu geus dewasa. Henteu salah upama Umayi boga karep jeung kayang saperti kitu. Sabab memang geus meujeuhna upama boga pilihan pibatureun hirup ngarumah tangga. Dewek rek nanyakeun heula ieu. Si Prawira teh geus boga pamajikan ajan. Katingali rada baru beureum dewa pipi Umayi. Teu lila Umayi terus ngawalon pananya anu jadi guruna. Nurutkeun pangakuanana mah. Prawira teh memang geus boga pamajikan mah. Tapi keur diri abdi teh nanaon sanajan di dua. Anu jelas abdi bener-bener mika cinta ka Prawira, lalaki anu gagah. Sajabana ti eta oge masage ku pangarti. Kitu tambah. Keranan. Bet ku kabeneran ayeuna urang bisa ngobrol kieu Umayi. Poe-poe kamari sabenerna mah dewek ngobrol jeung si Ramu. Nu jadi bahan caritaan nyata Umayi jeung si Bujang Sancang. Umayi neuteup antep kanu jadi guruna bari kerung, terus nyarita. Nah kumaha kitu mah? Naon hubunganana antara abdi jeung Kang Sancang? Bet diobrolkeun sagala rupa. Dewek jeung si Ramuk bet make aya boga gambaran atawa sawangan. Pantes upama teh mah Umayi boga pibatureun hirup ka si Sancang. Malah terus terang dewek oge panuju upama teh mah memang bener Umayi bisa narima si Sancang pikeun pibatureun hirup. Cik, kumaha nurutkeun Umayi ngeunaan kaayaan si Sancang? Mbah Baloga jadi hayang nyaho kana kaayaan hate muridna ngeunaan si Bujang Sancang murid Kiramuk. Umayi ngareret ka lebah Kiramuk anu keur hut-het sorangan. Terus mindahkeun paneutupna ka Mbah Baloga anu jadi guruna. Teu lila Umayi terus nyarita deui. Nah, terus terang, upama abdi milih Kang Sancang, memang aya sababaraha hiji tinimbangan. Nu dianggap ku abdi mah Kang Sancang moal cocok keur diri abdi. Nah, make jeung ngomong gitu ya. Naon alasanana? Coba bejakeun ka dewek. Naon eta tinimbangan teh? Kang Sancang nilik dina ajen tahapan pangarti, nah jelas aya di sana pendiri abdi. Sedengkeun lalaki anu jadi salaki kuduna nyangking ajen pangarti anu leuwih punjul baketan pamajikanana. Anu kadua, nah terus terang upama ngabandingkeun Kang Sancang jeung Prawira jelas masih kene gagah jeung kasep Prawira. Atau anu katilu, nah abdi memang teu kaeuntepan ku rasa katarik hate ka Kang Sancang. Eta dasar tinimbangan abdi mah Mbah. Umayi geus tanpa tedeng aling-aling deui balaka ngeunaan pamanggihna dina hal ngabandingkeun antara Prawira jeung si Bujang Sancang. Mbah Baloga ngahulang sakedeung teu lila terus nyarita deui.
ku dewek kaharati eta caritaan teh Umayi. Tapi kieu ya Nyai. Si Prawira muridna si Konceleng. Sedangkan si Konceleng teh musuh urang. Eta anu kudu dipikirkeun teh. Ngeunana jen pangarti. Upama si Sancang geus dipeuseuh di tambahan elmuna, tangtu bakal leuwih punyul batan Umayi. Sedangkan ngeunaan kagagahan jeung kakasepan, lain jaminan pikeun ngahontal kabagjaan dina mangsa hirup ngarumah tangga. Kitu ari cek dewek bar. Ya, hari kitu mah ngandung harti meureunnan. Mbah teu karunya ka diri abdi. Hartina mbah teu miharep diri abdi aya dina kabagjaan. Salah da omongan teh Umayi. Maneh murid dewek anu ngan hiji-hiji nah Umayi. Sakuduna jeung memang wajar upama dewek nurutkeun kana kahayang maneh Umayi. Tapi kudu inget jeung sadar, si Prawira teh muridna si Konceleng. Si Konceleng memang musuh urang. Tapi muridna nyata Prawira lain ngandung harti musuh urang, Mbah. Eta dasar tinimangan abdi. Anu mantak, abdi ayeuna nyarita ka Mbah teh lantaran rek menta bantuan ka Mbah. Rek minta bantuan ka dewek. Coba jelaskeun, omongkeun ka dewek naon anu kudu dilakukeun ku dewek. Abdi sabenerna geus nyarita langsung ka Prawira. Tapi Prawira teh tela nolak diri abdi. Pang-pangna malantaran geus katalian ku pamajikan cenah. Tapi abdi keukeuh miharep Prawira. Sigana bae ai hartina abdi hirup oge upama teu bisa boga pibaturan hirup seperti Prawira. Mbah Baloga ungut-ungutan teu lila terus carita deui. Memang berat oge kahayang maneh da Umayi. Jadi ka dewek maksud Umayi derek minta bantuan atawa minta tulung. Anu kumaha atuh? Minta tulung kumaha maksudnya? Coba terangkeun caritakeun ka dewek Umayi. Kieu ieu mah. Prawira ayeuna kaayaanana moal bisa pulih lantaran obatna aya di Mbah. Jadi ceuk abdi mah eta kaayaan kudu dimangpaatkeun. Mbah kudu ngancam jeung mangaruhan Prawira sangkan bisa narima dari abdi. Ti Mbah ayeuna mah anu kudu bisa meruhkeun jeung mangaruhan Prawira. Sabab geus jelas abdi mah gagal mah. Kitu maksud abdi minta bantuan ka Mbah teh. Umayi negrakeun jalan pikiranana. Minang saraya minta bantuan kanu jadi guruna demi ngahontal kahayangna. Mbah Baloga katingali ngahulang deui teu lila terus jarita. Umayi. Ya kira-kira bisa dipangaruhan ku dewek si Prawira teh ha? Ya bisa jeung henteu mah gumantung ka Mbah. Sing nepikeun ka harti sarta Prawira kaprohkeun hatena. Kitu oge upami bener mbahnya ka dari abdi. Hayang ningali abdi aya dina kabagjaan. Kitu tah Mbah. Jadi dewek kudu terus ngusahakeun sangkan si Prawira bisa kaprohkeun ka pangaruhan hatena nya. Kawilang berat oge naon anu kudu dilakukeun ku dewek teh Umayi. Tapi kana demi kahayang Umayi jeung demi kanyaah dewek anu jadi murid.
Oke pikeun bukti kau bayi. Yang dewek memang mikanya anu jadi anak. Dina tuh bakal dilaksanakeun naon anu dipiharep ku bayi. Ngan kudu dibaca ti ayeuna pait. Nah, Umayi. Maksud Mbah dibaca pait nanti ayeuna teh kumaha? Abdi teh can ngarti kana maksud carita Mbah. Maksud dewek teh kudu dibaca ti ayeuna pait nanti nyaeta kumaha upama naon anu dilisankeun ku dewek teh telah hasil. Ardina si Prawira tetep pageuh dina pamadeganana. Sabab jelema teh teu sarua Umayi. Pikeun lalaki anu sejen bisa jadi bakal leuwih suka jeung sugema upama aya wanoja anu mika cinta sajabana ti anu jadi pamajikan. Tapi tacantang tuh pikeun jalema saperti si Prawira. Ya anu kudu dibaca kurang. Tah, upama teh mah naon rupa anu dilakukeun ku dewek teh telah henteu laksana. Coba rek kumaha sikap jeung putusan maneh Umayi. Mbah Baloga netep antep kanu jadi muridna. Hayang nyaho kumaha pamadegana anu jadi muridna. Katingali Umayi ngahulang sakedeung. Netep kanu jadi guruna teu lila terus nyarita deui. Nya, ari usahakeun mah kudu hasil atuh mah. Sabab seperti anu dilisankeun ku abdi tadi, betaya hartina ieu hirup upama henteu bisa laksana ka Prawira. Teh mungkin kanya Mbah ka diri abdi, sangkan ka pangruhan jeung kaperukeun hatena. Piraku Mbah henteu bisa ngalakukeun hal seperti kitu. Ceuk dewek oge. Pamenta maneh bakal dilaksanakeun Umayi. Ngan ieu mah upama gagal dina harti teu hasil, Umayi kudu ngabogaan katangtuan sikap. Coba rek kumaha sikap Umayi upama naon anu dilakukeun ku dewek teh gagal. Batan diri abdi teu bisa laksana ka Prawira. Tur Prawira salamet sarta nyorang laku ka bagjaan jeung awewe sejen. Abdi lebih suka si konceling jeung Prawira duanan di perenan jiwana. Kitu katangtuan sikap abdi mah. Tapi kitu oge usahakeun sakuat tenaga sakamampuan Mbah. Sangkan Prawira bisa kapangaruhan perlu hatena. Sabab ku ijiran sajal mana anu teu sieun ku paeh, anu teu lebar ku jiwa. Eta anu kudu dimangpaatkeun ku Mbah teh. Naon anu dicaritakeun ku maneh memang kaharti ku dewek Umayi. Dumadak ayeuna keneh ku dewek bakal dipanggihan si Prawira. Bisi teu percaya engke intip upama dewek geus ngomong ka Prawira. Ngarahan tejang jaya. Nu penting dewek bakal ngagugu kana omongan maneh Umayi. Tanda dewek memang nyaah kanu jadi murid. Kaharti Mbah. Eta tandana Mbah bener-bener nyaah ka diri abdi. Kelanan. Si Ramuk sina tetep di dia ngalati jurus. Urang duaan nepungan si Prawira luju jeung hayang maneh. Dewek rek nyobaan mangaruhan jeung meruhkeun hatena Prawira. Geus aya kasapukan kitu di antara guru jeung murid, harita Mbah Baloga terus ngadatangan heula Kiramuk anu keur het latihan jurus. Ningali Mbah Baloga anu datang, harita Kiramuk ngeureunkeun gerakanana. Mbah Baloga datang nyampeurkeun. Memeh Kiramuk nyarita, Mbah Baloga geus miheulaan ngomong. Ramuk. Ilaing terus beh latihan jurus ya, guys. Dewek ayeuna rek leureura.
Ulah waka geus latihan upama acan aya nu nyusuran. Atawa dagoan we nepikeun ka dewek datang deui ka dieu. Sabab aya obrolkeuneun penting jeung murid dewek si Ubayi euy. Kitu Kang Baloga. Nya sok we atuh keun we kula badi dieu ngalatih jurus anu diturunkeun ku Kang Baloga. Sangkan bisa buru-buru kacangking gugula Kang. Nu matak sing jongjon be latihan. Ayeuna mah ku lain diteulah jeung si Umayi. Sok teruskeun latihanana euy. Geus kitu mah Mbah Baloga terus ninggalkeun Kiramu. Sedengkeun Kiramu harita neruskeun latihan jurusna. Wargi Dahlia teu karaos geuningannya waktosna. Parantos mepet kata buh opat. Atuh wayahna panginten ieu serial si konseling dinten ieu mah kedah dipungkasi lanya, kedah ditunda deui. Insyaallah enjing urang teraskeun deui kumaha salajengna lampahan si konseling sareng anu sanes-sanesna dina ieu serial si konseling. Atus simkuring dinten ieu ulur pamit. Hatur nuhun kana sadaya perhatosan, hapunten samudaya kalalpatan sareng kakirangan simkuring dina ngasuh sareng ngaping dina nyanggakeun dongeng Sunati Dahliana. Siapunten anu kasuhun. Pamit ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia prung gugu goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun Permios.